Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kana tiasa pada pandangu deui tiasa sasarangan deui sok sanoa semung di jomantara ngalangkungan channel Lonok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neruskeun hanca dongeng nu katuna dina dinten kamari jejerna Sariak Layung dina dinten ayeuna teh bagian anu ke-17 na. Mudah-mudahan kana ieu acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalebu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di suklakna di sekelukna di sami-sami mikat cinta tur mikarep kana seni budaya Sunda tangga-tangga memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra sebenarnya yang ulung tinggal waktu semangat urang dilajengeun ieu dongeng Sunda teh wilujeng dengukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan prung. Para mitra kaum dangu sadayana, permadi anu genah tumaninah ayeuna di imah anu anyarna jeung pamajikan geulisna kacaturkeun Pak Haji. Pak Haji anu ngarasa bingung ku pamajikanana sabab eta duit teh geus tangtuna geus dicadangkeun ku pamajikanana. Pak Haji anu leumpangna sase teh lungse nekeranan sabaik teh kitu kumaha duit anu dicadangkeun tetela ayeuna teu sesuai. Aduh aing kudu kumaha cenah ieu, duit geus dicadangkeun sedengkeun aduh aing menang duit 500 juta can pake maruhan barudak kitu kumaha ieu aing. Pamajikan aing kumaha carana ieu? Cek Pak Haji nu bingung. Lantaran jelas Pak Haji ayeuna anu tadi ngarasa sombong nakaranan aipek teh bener we dibeuli. Aneh aing bae teh budak teh. Kunaon buka perusahaan naon sebenarnya piraku teuing dagang gehu menebikakeun. Aduh aing hayang nyao kawas kumaha si dagang gehuna ieu jelema teh. Cek Pak Haji harita anu ngarasa bingung ngarasa heran kulobana duit tinu ngaran Permadi. Ben maneng ke ulah ngomong naon euy. Emang kunaon kitu Pak Haji? Lain ku masalah naon sia teh. Ieu ngajual aing 500 juta ieu. Ayeuna kuduna 1,2 jadi 500 juta kumaha ieu urusanana. Aduh Pak Haji. Ieu mah lepat Pak Haji atuh da. Justru eta salah aing ieu teh. Aing bingung ge bawa ka pamajikan kudu kumaha ieu ka si ibu. Cek Pak Haji harita nu nyabak tarangna harita panas nakeranan. Nya heuh atuh eueuh naon ge 700 juta atuh. Pak Haji gering sabada harita. Sedengkeun Mang Samin supirna harita ngarasa bingung. Aneh aing mah jadi Pak Haji. Keke anehnya Pak Hajinya. Aneh naon sia teh? Ieu perkawis ical bumi kenahna urang teh mak kanu artos. Nah jadi kalah bingung ge bumi teu aya bingung entos. Nya eta we. Kieu aing somong teh ieu. Aing teu nyangka eta budak teh bisa boga duit sakitu lobana. Tah di dieu Pak Haji urang teh. Nu mantak ulah ngarenakeun ka setiap manusia teh kieu.
nuku urang direnahkeun sanunya hartana leuwih loba tibatan urang anu ku urang dianggap gelo sanunya leuwih nyantri tibatan urang kapan bener euy sakitu nama aing nu salah tapi ieu masalahna aingkeun meh tamah aing geus ngaku salah tapi ieu masalahna aing pamajikan aing kumaha aing ge yeuh cing kepikiran ti ku laing euy ke cek samin jika nu nya harita mikir hayang sajongjongan lila-lila hari Pak Haji harita nu ngalalengut ngadengekeun si Min arek ngajawab naon cenah aduh teu terang Pak Haji jadah sia make jebut teu terang make jeung mesti kanu heueuh mikir segala rupa bingung berapa jam ya oge harita cek Min nu antukna mobil harita nepi oge ka hareupeun imah Pak Haji Pak Haji nu kacida pisan deg-degan nu kebeneran Pak Haji tadi imahna teh kur aya budak kedua hiji di Jakarta anu budak awewena memang aya di dinya anu masih kena kuliah Pak Haji harita anu culang cileung geus asupkeun lah cek Pak Haji nita asupkeun mobil mangga Pak Haji cek supir harita tamil pusing supir mah karena geus nyupiran mah mungkin dicarekan ieu ku Pak Haji atau nepi ku pamajikan anak paling nanyakeun bae bejakeun kitu cek pikirna mah pusing cek Pak Haji teh Pak Haji harita anu turun tina mobil leumpang lumangiung Pak Haji Bu Haji anu ngaran Bu Ambar Haji Ambar harita Keke, kayak nahan bapak teh, kunahan bapak ieu mani, Min, kunahan ieu bapak teh? Pak Haji kareret gawat ka Min harita bari ngeceupan supaya ulah nemongan. Bapak teh karampogan. Aduh. Astagfirullahaladzim, karampogan di mana bapak? Bieu teh bapak teh transaksi duit di imah. Teu nyaho meureunan heueuh aya nu keheul ting aya nu ngewa da nepi ka apaleun bapak keur transaksi duit 1,2 jadi geus beres duit bumi teh dicalna pak geus beres tapi hanya kah duitna kur kabagian 500 juta untung eta oge nang nyokot tina ATM tadina aku bapak rek ditransferkeun ka bank iPad teh disencan nepi ka bank teh udah bapak teh melang aya moal duit loba-loba mah nya ge deukeut kitu sok sieun we da heueuh encan ge nepi ka bank bapak geus ditodong ken cakatuhu nya kitu disisamin duaan astagfirullahaladzim cek majikanna beri ret ka luhur ret ka handap bapak geuning teu nanaon henteu nanaon da sabab duit dibikeun ku bapak untung eta duit teh 700 juta sedengkeun 500 juta mah harita teh aya dina jok mobil di tukang kunahan teh lain dikabehankeun itu cuma dina jok mobil ngaranna oge ieu mah rek di anu 500 juta rek dibawa ka imah sedengkeun anu 700 juta di ku bapak rek ditransferkeun ka bank gitu cek Pak Haji harita bari langsung we nyepangan tuurna harita sedengkeun Mang Samin harita anu hayang seuri teu kuat ningali Pak Haji sugan teh moal alasan kawas kitu manehna oge sarua mikir aduh cek Mang Samin harita bari nyepengan kana pipina kunahan Mang Samin sarua deui aduh abi mah digampleng tadi aduh cek Mang Samin harita bro harita nambro deket Pak Haji cek Pak Haji eta Pak Mang Samin harita pok ngomong bari nambro ka Pak Haji Pak Haji kudu menang buruh ya lamun teu menang buruh mah cilaka ieu aduh cilaka ieu jadah sia cek Pak Haji harita keur tiba ngarere teh hungkul henteu loba omong aduh cek Mang Samin harita beki Pak Haji harita melong ke Mang Samin harita ngecicak kana bokongna harita anu pura-pura gering segala rupa Pak Haji harita anu Jepang tuurna langsung ingked-ingkedan asup ka jero imah tekung sirila harita keluar Marita Ama ya naon aduh Marita ama ditodong
Astagfirullahaladzim, diterang di mana mah? Di jalan naon tadi teh Samin? Di dinya di Cihampelas. Nah, jauh-jauh ke Cihampelas, lain ti Lengkong. Nya di Lengkong. Tapi kunaon eta ke Cihampelas atuh? Boa-boa ieu mah lain rek transfer. Si Samin salah ngomong. Punten, Talaga Bodas gitu maksudna teh. Naon ke Talaga Bodas? Kapanan bapak teh kapan sok nyimpen di dinya di anan ngaranna teh di toko gede teh di dinya nu ke Talaga Bodas di daerah Kosambi ninya. Bu Haji ari tunggu-tunggutan percaya mun kitu mah gitu. Tapi ari Cihampelas maka cina teu yang digaplokna ku bedog meureunnan gitu pikiran. Anehnya. Penyadarannya lumayan rame kan? Ya sing lumayan rame ge loba eta ge jelema mah ngadon kalalabur. Da sieun mari ningali pestol jeung bedog meureunnan. Astagfirullahaladzim nyanak pestol jeung bedog Pak. Ama? Pugu mareta aduh nyeri tuh dia ampun. Cek Pak Haji harita bari ngareret ka Mang Samin. Mang Samin oge pasti reret harita lagi. Haji nyeri untu aja. Cek Mang Samin harita. Pak Haji beuki gemes we ka Mang Samin hayang getor kana huluna harita. Lamun teu mah naon teh ngaranna teh teu sakongko geus langsung dibebak belur teh Mang Samin. Diajar ku Pak Haji makat ku nafsuna keranan. Mang Samin harita anu melek we panonna teh harita metet ka Pak Haji harita bari kunyam-kunyem ngan geus kaharti ka Pak Haji ka kunyam-kunyem masalah duit Mang Samin mah. Pak Haji harita engke sia goblok cek Pak Haji harita bari rada eureun saeutik. Naon Pak? Henteu ku gelo-gelo teh ieu cek Pak Haji harita anu langsung Udah satu bobokeun eta Pak. Aduh, aing mah sok naon gandeng duit rek dipake teh kumaha sih? Cek Bu Haji harita anu rencanana eta duit rek dipake aya bayareun meureun tangtuna we ngaran-ngaran duit mah dicadang-cadangkeun da nya meureun sok kitu. Bu Haji harita nu langsung ngeprit init ka tengah imah geek diuk harita ngarasa nyeluna kerana tapi dan teu ari makan ngan udah ngahuleng Bu Haji teh. Heueuh meureun kumaha deui atuh. Teu sirila Bu Haji cengkat deui harita. Mangkading tanggal 8 teh urang teh ieu beureunan kan maka ditagih hutang beureunan apa? Jumlahna teh 800 juta kapanan urut ngabangun teh anu belah ditu. Duh, kumaha atuh nya? Buku nyadang jarang imah eta, buku oge. Ai geus aya duit ngaran berarti kurang 300 juta tuh mana keur urang ongko eueuh di perora untung ka kabuntung puguna mah. Eta urang teh ngabangun imah eta teh kurang lebih beak 800 juta beureunan. Nya minimal untung 300 juta beureunan urang teh jeung ieu kana cepet hunggul payuna gitu. Aduh, deui atuh jangar ieu. Pak Haji harita jeung Bu Haji anu ngolaksikeun. Tuh. Encan itu can ieu. Ieu teh dicokot bersihna 800 teh. Nya ante dicokot kotorna 800 teh cokot bersihna mah urang teh sa itu sa ieu teh. Ieu teh ngabangun teh beakeun 650 jutaan. Terus setengah-tengah acan atuh kauntungan keur urang ai kumaha ieu teh? Ai geus kudu kumaha tuh Bu Umi. Teu geus kieu kanyataan. Lain ku masalahna ieu kumaha ngabantingkeunana ieu imah nu itu jualeun. Tak anu beunghar oge tah masalah hutang mah bogangan padahal lain hutang beas anu beunghar mah tangtuna oge. Lamun model urang mah hutang beas, hutang rokok, hutang naon we gitu. Hutang dahareun ka warung teh. Ieu mah nu beunghar mah lain. Hutang tanah, hutang ngebangun, hutang itu jeung ieu na we properti nya sejebanan. Hutang tuh we hutang na oge lain saeutik-saeutik. Jadi setiap ngabangun teh tangtu nyokoti bank, nyokoti itu teh ya. Jadi pembayaran ada setelah selesai setelah lunas kita dicek gitu. Nah geus lunas nanti nah geus beres atau bangunanana atau geus payu bangunanana tah di dinya kakara dikalkulasikeun ku bank gitu. Maranehanana mah teh henteu nungtut saban bulan teh gadingan kitu henteu. Sedangkan Pak Haji oge nu rada lieur jangar teh sirahna prai pikiranna harita inget. Aduh. Kumaha tuh kieu we Bu Haji Umi.
seorang tawarkeun deui eta duit imah teh. Tawarkeun di ka saha ieu sakitu hese nanti bareto nawarkeun imah. Kanu meuli ayeuna duitna teh loba nagaranan. Sugan jeung sugan atuh meureunan kabeneran aya telepon ayeuna. Ayeuna mentong ku Papa. Maksudna kumaha nya? Cek Pak Haji harita sakelepasan tong ku Papa nyebutna cenah. Soalna sok sieun kumaha onam tepai pas inget kumaha lamun ditanyakeun eta ngajual imah ka saha. Nu saterusna sabaraha ngajual imahna. Waduh, cilaka dewe Pak Haji. Antukna Pak Haji harita mikir deui. Min. Kumaha tungke isukan orang ini dewe kadinu kana tempat nu tadi. Emang di mana kitu imahna, Pak? Ari imahna mah jauh di ditu, di Cibiru. Cek Pak Haji harita nyebutkeun di Cibiru. Emang can disisingan? Can atuh, can naon da. Manehna we kakara kawin ke cenah sabulan 2 bulan deui cicingan cenah kitu. Ya urang diteang dewe ka ditu ka Cibiru. Jeung mamah atuh. Lah teu kudu. Nama jeung teu kudu sagala. Engke lamun geus pukung ke jeung mamah nyokot duitna kitu masalahna mah keun aya tumar tawarna mah bapak. Cek si Pak Haji harita. Antukna pamajikanna teh ngomong deui. Da di mana teuing ti kamari Pak Haji teh tara bohongan padahal ayeuna mah bingung atuh meureunna duit. Gara-gara sombong teh Pak Haji jadi tukang bohong ayeuna mah. Bohong ka ditu, bohong ka dieu. Singkatna carita Pak Haji harita isukanana bareng deui jeung Samin. Samin harita nu dibere duit 300.000 ke Pak Haji. Cek Samin harita pok ngomong bari namprak teh. Aduh, ieu. Teu sesuai jeung bohongna ieu. Kieu mah tuh aya bahan-bahan. Bahan naon sia teh? Ya aduh 300 mah teu apa Pak Haji. Kunutupan kabohongan jaban can dosa. Encan nutupan kabohongan supaya Pak Haji salamat. Kudu ieu mah sabaraha mangan teu kudu loba ieu mah. Cukup 2 juta oge. Tawa 3 juta cukup ieu mah teu kudu nah ieu 300.000 mah teu dah sarua we ieu mah. Ibarat leumpang are ka Cicaheum di dieu. Nu tangturan naik angkot heula, hayang nepi teh panan meureunannya. Terus kan engke naik bis kota atau hayang tereh nyamperin kana taksi gitu meureun. Lah ari mah esokna naon teh aing keur eueuh duit yo. Apokona mah kitu we. Kenyataanna Pak Haji ieu mah nya nyokot yeuna we gitu nyokot beres roesna gitu. Cadah teh sia. Cek Pak Haji harita bade ngodok saku sorong harita duitna 1,5 juta. Tah kitu atuh Pak Haji kurang kene samantana mayeukeun jeung ke deui gampang. Cek Mang Samin harita siga rek nagih we ka Pak Haji. Pak Haji harita geus buncelik ke Mang Samin hayang kedukeun sirahna tapi dah lamun dikedukeun sirahna pasti babeja kana jadi pamajikanana. Mentek teu bisa kumaha Pak Haji ngelel we dina waktu harita mah teu bisa loba omong. Palamitra kaum dangu sadayana. Singkatna carita Pak Haji anu init ka imahna Permadi. Harita duanana geus aya di hareupeun imah anu megahna karana nyatana urut imah manehanana daeng haja imah jualeun eta teh lain imah pakeun. Pak Haji mah jadi bisnis dina properti, kontrakan naon teh sagala rupa we kitu. Tapi da sanajan kumaha oge ai kaboler mah jeung teu boga duit angar we teu boga duit sote manehna dipercaya ku bank gitu maksudna teh. Waduh, arah-araya gitu euy. Harita katingali aya 2 jalma anu keur bebersih. Assalamualaikum cek Pak Haji harita. Katingali eta bapak-bapak harita cengkat nu saterusna malat. Waalaikumsalam. Bapak-bapak nu tangtuna nyaho, yen eta Pak Haji nu kamari ngajual imah. Mohon mangga Pak Haji, mangga. Jang Permadina aya.
kalaresan nuju ka toko maksana teh mohon ka ieu nuju icalan. Di mana gitu icalanana? Di Kosambi icalanana mah. Oh gitu. Duh, di palih mananya? Tiasa tuh nya ajajab teu. Da rupina mah sakedap deui uih. Ayeuna gitu tos tabudan teu ical, nanten teu ieu da ayeuna mah. Maksudna teu naon. Mohon icalanana gaduh anak buah, jadi ku anak buahna gitu. Oh, sakedap deui uih geura. Jeung sajeng pamajikanana. Istrina. Nah, teh can gaduhin istri. Wae, can gaduhin istri. Kamari geus bogaeun, kamari mah awe geulisna karanan. Oh, duka tah abi teu terang eta mah. Cek si Mamang ari bari ngahawulang sabab cakanya manehna can pernah nempo manehna si dununganana jeung awewe. Tapi cek si Pak Haji geus pernah nempo cenah kitu. Antukna Pak Haji ti tadiu kareta. Pada kalebat atuh Pak Haji. Geus jadi dia we dieu, ni isi kena ieu. Waduh, meni bararsi ayeuna mah euy. Mohon ya Pak Haji, duh. Sabaraha urang nu digawe kitu. Abdi di dia sareng pun bojo, kaleresan. Ieu wargi abi ieu hiji tiluan pembantu. Ieu we duaan, namun tiluan pangintenan. Loba-loba teuing atuh eta pembantu. Mohon kapanan luhurana pangintenan. Ngepel itu jeung ieuna. Oh nya aya loba duit mah nya. Oh moh teu mah saep-saep jiga mah dunungan abi mah atosna yeuh. Sanggeun mesar imah bumi 10 digis model kieu jeung Pak Haji. Cek eta pembantuna sombongna kanan harita. Pak Haji harita ngelel eta harita. Manehna sombong disombongan ku pembantu lantaran nya kamari si Pak Haji mah sombong. Make jeung imah sakitu mewahna ditawarkeun 500 atarapi ditawar bener-bener 1.200.000 ditawar 1 juta tadi temalan geus teu kudu itu jeung ieu na cenah 500 juta we cenah geus ka dieu ai pek teh ngaluarkeun duit pan pingsan letahna ngelel Pak Haji. Pak Haji anu disuguhan kopi jeung Mang Samin harita. Sedengkeun eta pembantu atanapi badega anu dieu karita dina teras. Lah na di liur atuh di luhur. Aduh, ieu puguh cara rapi ya. Di dia maraos teh kitu Pak Haji ya. Buhan ubin geuningan dia mah nya. Nya ieu nomor 1 nomor hiji ubin oge cek Pak Haji harita muji menang nyieun manehanana. Memang ubin nomor hiji mah tak mahal oge hargana. Barang keur kitu harita geleuyeung aya mobil anu asup ke pakarangan. Reg harita mobil eureun. Harita jurut tumpakna turun jeung hiji supir tangtuna. Supir anu ngaranna nyaeta Mang Hadi eta supir teh. Jalma anyar ti lemurna. Sedengkeun Permadi ti kajawan kana geus nempo we harita Pak Haji anu keur calengeu ningali mobil mewah nu kawas. Wah, manehna oge teu boga na ieu mah kicik boga mobil mewah sagala rupa. Iya deh, edan ieu mobil meni mewahna keranan ieu. Aduh aing ge teu gablek mobil kawas kieu ieu geus boga mobil kieu. Bener beung hari mah. Mudah-mudahan sing payu imah aing hiji deui ieu. Sabab aing ge lamun ieu teh kudu nutupan ieu jigana mah. Ceuk Pak Haji harita. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Cek Pak Haji menililan karanan harita nu saterusna karangeum leungeun eta Permadi. Permadi dina teh yang siri ningali Pak Haji harita rupiah sabenerna mah Pak Haji teh kituan teh pias atuh. Tara biasana Pak Haji kaos kitu teh eleh batur oge ku Pak Haji ku masalah duit mah. Tapi ayeuna jelas-jelas Pak Haji nyemah cek sirikna lantaran duitna mah anu eleh ku eta budak. Mangga tuh kalabat Pak Haji, mangga sok ka dieu. Mang, sanes dikalabatkeun teh tadi. Mohon atuh ieu teh puguh ge udah Jang, aduh. Hoyong ieu cenah reudang cenah kitu. Ayo Pak Haji mangga sok. Mohon. Cek Pak Haji harita langsung mangut terus asup we ka jero harita. Ayeuna mah Pak Haji teh daek mangut daek naon sedengkeun pembantuna teh jebi sabab nyaho karena kasombongan Pak Haji kamari harita kadenge kumanehanana tur nyaksian. Ayeuna Pak Haji anu memang kadinya deui ting arek naon. Aduh, moal kitu rek
kita nambah duit 500 juta gitu nu kamari kan iya melembar sih kan Mas ya. Aduh, piraku teuing mun kitu da geus perjanjian atuh. Aduh, asal reuwas ieu Pak Haji aya naon ye? Entong kudu reuwas. Kahiji marek nyawalakeun masalah susuratan, isukan beureun dianterkeun ku pemajikan ku si Umi jeung ku nya budak lah ya, ngaranna Mareta. Mohon. Ngan peupeujeuh omat. Soalna geus dituliskeun dirinya 1,2. Wayahna kudu nyebutkeun 1,2 lamun ditanya. Maksana sabab at 500 juta teh eta teh kahoyong kahoyong Pak Haji. Sedengkeun Pak Haji kan keras setor mah tetep we 1 juta 1,2 kan itu. Nya kapun bojo gitu maksana teh. Aduh, Pak Haji. Nyantos lah gitu mah teu gampil eta mah. Cik Permadi, mohon nuhun pisan nuhun. Sareng kieu puguh teh duh dongkap ka dieu teh Jang. Bade nyuhunkeun tulung deui ieu. Maksana bade naon teh? Kan ari bapak teh pada terang lah di kota Bandung mah. Bapak teh kesebutkeun tukang jual beli properti, bumi, toko sareng sajabina we. Tah bapak teh ayeuna teh nuju ka pahung pisan saleresna mah. Maksana kitu kumaha Pak Haji? Jadi bapak teh ayeuna bade ngical. Nyari icalin mah loba ngan peda hoyong engal-engal beres gitu kanggo nutupan gitu. Lain maklum lah arina properti mah geuning sok nutup ka ditu nutup ka dieu geuning Jang. Mohon. Marupikeun bumi atau napi toko atau napi naon Pak Haji? Pabrik toko abdi peryogi ya. Toko aya sabaraha hiji pusat di pusat kota deui toko mah. Kinten-kinten toko hoyong sabaraha Pak Haji? Ari toko mah mirah sih eta mah paling oge 250 juta toko mah tapi ya bisa dianggap tempat tinggal gitu, lurahan jeung lega lah lumayan gitu. Ieu nu bade ditawiskeun mah nya toko mangga gitu. Ngan ieu nu bade ditawiskeun mah periogina artosna nu ageung gitu masalah teh. Bade ngical bumi deui gitu Pak Haji teh. Lengkep sareng kontrakanana gitu kos-kosan. Sadayana kos-kosan teh aya 12 kamar, dhuwur handap gitu. Oh gitu. Bade diical sabaraha Pak Haji? Ari Pak Haji teh ieu teh ari nawiskeun mah hayong 700 ieu teh puguh ge. 700? Bon. Surat-surat parantos sertifikat tah pribadi gitu eta mah. Oh gitu Pak Haji. Di palih mana garasan mana? Nya kalarasan di tengah kota we, di tengah kota Bandung di daerah Pasundan eta mah. Kapali dituna deket Tegalegana Pasundanna sanes Pasundan ieu alun-alun sanes berarti pali dituna. Deket Ciateul. Aduh, kena dipilari heula pinten Pak Haji nya. Nya mangga dipilari ayeuna mangga kitu. Nya tulungan we ieu mah kitu da percanten lah ujang tangtosna tiasa gitu nulungan bapak. Abdi teh pasalaresna mah hoyong pisan mah kana ieu kana ruko. Tapi abdi ge hoyong ningali heula ruko sareng nya sakanten bumi anu ieu tuh. Janten bade dua di ruko sareng ieu. Nya insyaallah lah dua-duana pangintenan pami ieu mah pami cocok mah Pak Haji. Waduh, mudah-mudahan we atuh nya sing cocok ieu. Cek Pak Haji harita bari tepakan ari kana tak-takna aton karana sanajan can nyebutkeun cocok eta banteuna. Ieu geus yakin atuh bakal cenah cek Pak Haji teh. Ieu mah geus katingali beungeutna ieu mah beungeut boga duit kitu cek Pak Haji teh. Sapa Pak Haji? Kan mimiti mah beungeut teh boga duit nyebutna teh. Antukna Mang Samin harita digerowan. Mang Samin? Mang Samin? Mohon Jang. Kumaha tuh ayeuna urang capek henteu? Entu atuh capek ieu. Bade ka mana gitu? Ayeuna teh puguh hayang ka alun-alun ieu, hayang non pasar baru meureunnan hayang ningali ruko sana Pak Haji bade ngisal ruko
aya sabar ruko Pak Haji. Eta teh di dinya teh aya 3 ruko ngareneng gitu. Tapi ararageung eta ruko 3 teh. Tapi sakomplek gitu ruko teh teu misah-misah gitu. Ngan ararageung eta sakomplek di dinya. Karena sen pangkeun pisan Pasar Baru ieu wah pokona ku mantap eta mah. Eta teh 300 juta teh per ruko Pak Haji. Pami bade sadaya nah nya etang we eta mah 750-eun 750 atau nepi 700-eun wetos we teu kadah nawis deui eta mah tiluanana ruko di Canak tapi bumi panginten kadah janten ieu bumi mah nyaman tinggal di kita atuh rukona sapatos kumaha nya bangga Pak Haji harita nu bungah nekarana nu antukna Pak Haji anu geus nyiapkeun mobil teh jeung ieuna. Hayu Lis. Harita Disman anu langsung we. Ngahurungkeun mobil geuleung maju leuwih teu lah dituturkeun harita ku Permadi. Sedengkeun Permadi teh harita dia nempel we pamajikanna teh di lahun harita da memang ku Disman teh ku supir namanya teh katempoeun nah kan ku batur we katempoeunna teh. Permadi anu neuteub seukeut harita ka jalan. Seringkeun pamajikanna anu ngomong harita ka Permadi. Kang, pokona mah peser sadayana Kang. Pami dipasikeun peser sadayana pokona mah teu anu disisakeun. Nuhun tenang. Tapi artos heula kan kudu kada aya. Tenang artos mah sakalinya bako kita artos aya Kang mah. Ceuk eta wanoja anu tetela Nyilayung Sari. Permadi anu tenang nekeranan harita ngobrol we bari ngelepus udud harita les Layung Sari eta ngiles teuing ka mana. Layung Sari anu memang wanoja geulis asal nagara jin. Bangsa jin anu jadi pamajikanana Permadi anu ngomporan kana sagala rupana. Antukna nepi deui harita ka naon ngaranna teh ka Pasar Baru. Rek mobil harita eureun di parkiran, curut sararea harita turun. Mangga Ujang, tuh pada ditu tuh. Permadi harita nuturkeun ka Pak Haji anu ngagegag lempangna da jangkung badag bagi teh. Pakaian anu bodas harita nu saterusna make kopiah. Geus arapa-arapa leuwih Pasar Baru mah eta Pak Haji. Aduh, wilujeng siang Pak Haji. Geus siang. Cuk Pak Haji harita loba nu ngajak sasalaman dirinya teh sabab nyaho aya jelema jegut masuk di sararamut ku sararea oge beda jeung jelema miskin pegang anu aya puguhna mah baroraah teh disambut kitu kahirupan jelema mah. Para mitra kaum dangu sadayana. Sanggeus nepi ka bangunan anu tilu ngejang jereng harita. Eta bangunan teh manikot mewah nekeranan. Maklum harga 350 juta atuh mun hijian mah. Harita Permadi anu dibukakeun pantona ku Pak Haji. Bangga Jang, bangga sok. Kalebet itu tinggalian we masing sapuasna sok tingali. Dari mesero pandang kudu jelas maderinan. Tekung Sirila Nyimas Putri Layung Sari harita nyamperkeun. Pokona maraosna keranan. Peser we Kang. Cek Layung Sari harita nu tadi peser we. Mohon. Teu kada dipilari Pak Haji tos katingali ieu mah bangunanna saya. Cek Permadi harita Pak Haji anu seuri atoh nakaranan sabab teu kudu ribet itu jeung ieuna beda jeung pembeli-pembeli nu lain segala rupa ditanyakeun sabab itu jeung tanyakeun tek-tek bengek ditanyakeun katut ka WC ge ditanyakeun aya sayan teu nah cenah dasar jelema garelo kitu tah teu da Permadi mah lok-lok we langsung we harita janten ieu pasna sabaraha Pak Haji
Tengingin 700 teuing atulah 500 wentos sadayana. Waduh, atuh pami 500 mah. Ieu teh salarasna mah tos 350 juta hiji. Pami tilu ge tos wah sakitueun nya. Matak ieu diturunkeun kulantaran bade tilu-tiluan anak. Dipasihan diskon jandan 700. Gitu mira kacida pokokna malah anu ngicalas kieu bangunan sebatas kieu mah. Cek Pak Haji harita ampah nu dagang mah memang gitu sing dina goreng no komo ieu memang alus jeung beutuh ya kumaha jantan lah Pak Haji sakitu tapi bonusna naon ye pami laku sareng mobil sareng bumi nu di ditu sareng dipeser sareng bumi anu di naon namina teh anu di Ciateul eta kan bumi anu di Ciateul 700 pokokna mah dipasihan mobil hiji kol buntung lah harga 30-an 25 ya lumayan lah kanggo usaha dagang mah gitu. Para mitra keumdang sanayan Pak Haji harita ngebuis we terus ngomong atoh nekeranan lantaran eta toko tegas naon teh sanajan encan di duitan tapi geus ngomong jadi ngan hayang ngalongokeun itu imah cenah kitu. Pak Haji dina hatena ngerasa heran tur bingung. Heran aya jelema duitna ti mana ieu. Loba-loba teuing. Ieu geus puguh ieu jadi 700 tan imah 700 hiji koma 4 nawar sabaraha teh imah cikan Pak Haji aya tuh urang ka ditu heula ningali bumina. Oh mangga tah kantun lempeng we di dieu mah cek Pak Haji harita nu saterusna sararea harita rarinit lempeng ngaliwatan Gang Ijan terentang tuna jalan Ijan perapatan Ijan nu saterusna belok ka belah kenca lurus ka Ciateul sanggeus nepi ka jalan Pasunan Ciateul harita mobil dibelokeun di kebelah kenca tah di dieu jang tuh harita katingali ningali imah nu 2 lantai tapi ieu mah sanajan 2 lantai oge kahiji di tempat rame maksudna di tempat jelema-jelema gitu kadua-duana imah teu mentereng teuing kawas di ditu ieu mah 2 lantai oge da imah kosan gitu. Oh iya Pak Haji mohon ieu teh acan ieu nembe beres ieu nembe aya sasasihan lah beres teh ieu teh tuh kacana ge masih kana dicet kitu ning ieu masih kosong naon teu aya naon molongpong we ieu mah da bubuhan ieu mah kosan kapanan keun cenah kudu kos we engke dari sianan mah tah dihandap kamar teh aya genep di kamar teh tapi nya sanaos genep oge da kapasitas bumi we dihandap teh aya di setiap kamarna teh kamar tamu hiji ruang tamu terus ruang atarapi kamar tidur 2 WC sareng dapur ageng eta sok we tinggalian harita Pak Haji nu langsung mukakeun panto beda tangtuna antara imah pribadi jeung kos-kosan mah jadi asupna teh tigigir eta mah sabab anu aya di handap teh tangtuna kos-kosan anu memang saimah sebenarnya peda memang hiji ibarat naon kita apartemen lah gitu saimah luasna oge panjangna 4 meter lebarna 4 meter beureunan sedangkeun panjangna aya kana 8 meter cenah cek Pak Haji mah nya ukuran kitu we ruang tamu kamar tidur terus kamar mandi ya kamar tidurna 2 itu kamar mandi we itu nah ieu kan kamar tidur mah ieu teh 2 tapi memang bisa disebatkeun alit hiji ieu kamar tidur teh
nya teu langkung bare diagungkeun mangga da ieu mah nu hiji mah kasebatkeun sekatan gitu kantun ngalihkeun sekatanana gitu ieu mah ngan anu patena mah hiji gitu tah ieu tan patena mah kan bilih aya nu gaduhun urang kali tah bilih di agak ieu di kamar ieu gitu tah ieu mah tiasa diageungan tiasa dialitan tah ieu kantun dibuka we sekatanana kantun kitu engke kudu kosan teh di luhur geus mikir sadayana Panji sami masing-masing aya kamar mandi di dalam sadayana pokoknya malah luasa lah nu kos di dieu teh ya biasana di dieu mah nya nu kos teh antawi 1.200.000 panginten nya paling mirahna lah 1 juta panginten gitu oh mohon jantan pasna atuh sareng itu sabaraha Pak Haji ya sakitu we panginten ieu 700 itu 700 jantan pas nama 1.400.000 lah gitu pangintenan mal dilempengkeun 1 juta apa nantos dipasihan bonus kamari kan 700 juta cek Pak Haji harita sejerian lantaran heuh manehna sarua jeung mere bonus we sedengkeun harita naon ngaranna teh Mardian Perdian harita ku tiba imut we ngagelenyu lantaran lucu meureunna